Wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, orang sebagai khalifah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, dijadikan khalifah teh titah urusan dunia, tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan ente pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina, malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina. Penting awas ulah cinta terhadap dunia. Allah Kangjeng Nabi ka pasar, Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna, lain eureun dagangna sok pajukeun, jang ngabang, sok jang siar moal bisa perang tanpa aya perekonomian. Sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang kita eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani kita eureun jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus. Tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia. Ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya. Si pentingnya raho tah eta kos gara ditu. Jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang can geus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya. Oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep, ngadengena ngeunah hengge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh Mang Haji tah. Geus besi anu rek nyumbang teu lah ka aing Pandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia kan dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh nu nyana ku ari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan itu tuh geulis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Ari itu pet anu sabae, panjelo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge jang modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit kami ditinggalkan dunia tah sok radapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horeng kos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR haja untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR paeh. Masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon teu make ayat. Make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa. Gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu ceul bilatungan kajen kumaha namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia geus sarua
sarua bae nu ngeridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge demi samanan qalilah paeh bah dia sate sia kajen buku sate embes deui sate sia masyaallah dari pasaduan sabil ishtaru bi ayatillahi samanan qalila pasaduan sabil carana pasaduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasaduan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasaduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pengen dipentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia ai calangap sia di parang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum marda lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh balam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid balam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha loba sakintal kumaha ieu sih mah mending di lebuan langsung ngeuh di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa
eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tidak upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuarin sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae haji pedi bae kadeuleu we ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok heuy urang eta kita hese istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsiran dia bisa nafsiran tafsir kosmik masih zahir kene na yalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kewek deui apa aja teu mandi deh tadi aduh emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu sok besi zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus ka Ambel aja pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh trek manis terus assalamualaikum waalaikumsalam sora naon ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka Ambeu teh jauh kene saha datang ka Ambeu di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali Allah anu bisa ngambeu dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa
kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti sakulanya keur nungguan ya bener bae padahal mah jelema susah geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih saknya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama nah kiai anu dek datang oh ieu teh naon barang mau datang ka dieu hees bae abah teh kitu ge abah beda udangkeun bah tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung sia gula tak kambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eum wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya tah samanang qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apel uraja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka negara pakai ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti negara baueun ngajeun kumaha ge santri teu betah motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah pomo dahareun komun di dahar kurang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah iya bapak soduan sabili ngahalangan deh tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan pasoduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun pakai cangcut tadi masalahnya susu kadang sepotong tadi masalahnya malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya pasoduan sabili dalam rangka pasoduan sabili urang kan eta kakara ngabahas kala kadar nah kuari secara politisnya pasoduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasoduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasoduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka tah mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya geus ya gua ndek ieu naon karanganan ndek pangbenerkeun masalah naon roib ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu gede pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakna teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus kos kitu teh hese debatak loba jasa kiai anu ai dihareup mah bangun bagus jadi itu kangen mah horenganan nyamual duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai dihareup bagus dihareupeun manul masyarakat dihareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal kaabeuh haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin
atau tadi di partai Golkar deh itu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotdakeun tetep bae ceramah deulekeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Cianjur wah jasa kulakan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ari jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat ke kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia ini masya Allah pernah ka DKI mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh aya weru temen ge wis arep di Garut wis seru kabeh ilaian si Kajang Samarang weru Limbangan seluruh atuh baki mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung Masya Allah pembaturan gua ambal ayah di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba wari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat ge nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyeri-cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu geus buka mah terus kula mah janya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh Cililin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jahonan teu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud saha nu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sabarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon sadduan sabili la yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa dedeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim lah ieu kan dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulang nah aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina tu dunia
kamari urang boga Kijang nu anyar guari geus eueuh, Avanza nu anyar guari geus eueuh, Fortuner urang boga guari geus eueuh. Oh tuh tinggal jemputan bae tuh imah urut aing guari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit nu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang qalila. Haju ditinggalkeun kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci Avanza janten. Sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna jante ibutin wow 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia Pak Harto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu haji pendi mah geus nemboal kapuateun tek nol ka mana ya teu kapuat kalkulator murah ka makos itu teu kapuat atuh teh mangana enggak 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main ge tahu lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh we ieu kumaha cenah ka dieu ieu kumaha bantingkeun kalkulator kos kitu kan guys jeung sia-siana habak teu main nol hasilnya hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu nol ka mana ieu ai nomor jeung susah sok resep jeung serikeun asa hiburan jeung susah teh hiburan ya Allah ya Rabbi do susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang lain setelan masa make samping make sepatu kan teu nyetel eta ngaranna eta make samping mah sendal make sepatu Masya Allah aya deui make udang-udang make jaket kumaha sih teu nyetel teh budak mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang weh cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh hebat bala mana ieu make udang-udang bae nih ieu nu kos ge bodoh ngaranna masa lari make udang-udang lari baru lain make udang-udang lari mah make training ulah make nanaon priwit teh trit eta pinter gitu ngaranna geus eta Agim teh teh zaman SBY nya kan diorbitkeun lari pagi jeung SBY atuh selain salari-lari da ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh ngan ieu mah keur carita make udang-udang salah udang-udang mah jang salat ngariung ge geus kudu make udang-udang yang ieu mah siapa ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok beureuh teh jawab teh karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu tah urusan teh nyurup iya ikir cerita istarau bi ayatillah samanan qalila Masya Allah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan atawa nu ngadengekeun ayat ya Allah lain sembarangan nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indahna mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau gen habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina qultunyana tapi hese nerapkeunana hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae ge kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah luas jasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau biayatillahi samanan qalil bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok wae kajangan di Jungkana endi saya ngaji
maring aku baik. Siapa ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb. Hanya demi samanan kolila jabatan, hanya demi samanan kolila tahta, hanya demi samanan kolila wanita, hanya demi samanan kolita. Nah, dengan berbagai samanan kolila dunia ditinggalkan ayat ishtarau bi ayatillahi samanan kolila. Kajian tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah. Ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi, tapi ka pendopo deui, ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae. Aing kasinggung. Biasa bae. Hanya samanan qalil. Ayat digantikeun ka duit 1 juta, 2 juta, 10 juta. Naik ke panggung hanya untuk samanan qalil. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalil. Engke kumaha di akhirat mah. Tah ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi samanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila. Gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge da kumaha coba jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibolong jadi neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi samanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we panuntun ngomong ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kurang teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipicen lu nu bogana kurang ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh nya nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, kuari nini. Tapi dipoles, Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punyana pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh, atuh dadana dibuka ge lamun nongtot, ayo mapan ngahelob. Wah, ini parah, ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta, Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini, ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus baik. Ya Jibril man hazi saheta oh cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan
ujian anak umat maneh ngocai di dunia kejaran anak dunia baik untung maneh tenembalan Muhammad Masya Allah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema geus lakukan bau nini-nini aya jahe onah punya dipentang di dieu tapi lamun nini-nini geus kararieu bae kan nini-nini mah bau hangru tuh hapek ya nama tuh saya heran nini mah sanajan make esprek bae disemprot bisa lah kurang set tetep bae kambe bae cek nini wah siap cenah angkat gitu marah nini oh nyahuan bae dan aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke Masya Allah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deui ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat Masya Allah maot keur mujina teu hayang jasa kana dunia eta bahasa Hasan Basori bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti sabada abdi dibere ku Gusti hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking Tuhan sehat mah Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jore biasa teu hayang sabasakali mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sekali deui dengekeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Si Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat Masya Allah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka
cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator isuk-isuk geus ga HP tas salat lain istighfar nga HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh udah dek sholat susur teka bawa biasa baik cuek baik tapi ketika ye naon gara-garana HP teka bawa oh walah wahuluh masya Allah aing malamun HP teka bawa asa paremen obor hirup parah iri jelema merindukan dunia ya karim ya karim ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Syabdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah parah jasa anu salamet kumaha tuh anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia ulah resep ka akhirat sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae nu jadi hayalan teh dunia keneh tarak ge beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beneran tarak ge beres dari takdir ulah cinta dunia gajuk kiai deh kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih di perpuluh keneh bae waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya cinta terhadap dunia nah urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan tuh gunung urusan tuh perekonomian urusan tah negara urusan tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta tah titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog salah tentu kita ngomongnya sebetulnya naho tah eta kos kana ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang can geus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian mang aja ayo ukur bae geus ukur aya sabaraha ieu teh mang aji teh guys besi anu rek nyumbang teu lah ka aing bandari
Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabena ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia kan dunia sigade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa wari ke mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ke mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae pet lo mah jenderal wari paeh jenderal gajah modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan tatrit kami ditinggalkan dunia dah sok radapan gerak kurang jahenya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata horengkos kitu dunia mah ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus teu kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus rumus bahaya jasa gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngeridit ge demi samanan qalila paeh lah di sate sia kajen hukum sate embes ini sate sia masyaallah dari istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap lagi sekejap na deui ya tarau kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanin kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan kana agama Allah geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanian fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese-hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cenah teh mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu ya
besi bae nu ngomong ke situ teh makan skala kadar birokrasi cek jaya HTM inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita sofahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek blek ya Allah tambah deh orang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul bek sagede leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur hijieun minimarket hijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi sabanan qalila pasodoan sabil carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya pentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat iya kakarake iya ilmu zohir tafsir zohir orang namun nyaritakan tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan ayat tafsir zohir padahal iya kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zohir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat bae lain kos kitu nafsiranana paing kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh
aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuh urusan dunia aw lamastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang-kahayang dunia kuari mah lamastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu berarti awewe eta dunia aw lamastumun nisa ditafsiranan ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia, organisasi jaringan jang dunia, partai jaringan jang dunia. Nah, ia bergelut lamastumun nisa dunia. Falam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh falam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jangan ngaluruskeun anak guru mursyid falam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ieu sih mah mending dilebuan langsung ngeus dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korena kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup ai hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu we ungkug-ungkugan lompat leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok oi eta kita hese istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak basur bisa nafsiran dia bisa nafsiran tafsir kosmik masih zahir kene
Nayalah fasadduan sabili ngahalangan tina agama Allah. Di mana maneh cicing? Di pemerintahan maneh teh ayat Allah. Kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah? Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleuh ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahli nama. Ku ahli nama zahir. Bahkan kaambe. Kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak bisi aya kiai misalnya datang urang kieu bae. Kieu bae. Kos kula lamun datang haji teh kieu. Asa teu kuat. Keur mah hatena dunia kewek deui. Kita apa deui? Aju teu mandi deui tadi. Aduh. Emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik. Bau. Sering ahli Allah mah gitu. Sok besi zarah misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur deui eta geus kaambeul. Geus kaambeul. Aja Pendi ka Jakarta ngahandeup naon kita ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek mangis. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Eueuh sora eueuh. Ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada magian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambeut dijauhkeun asa anu datang ka ambeut. Di ieu ulah sangka masyaallah lain saeutik wali-wali Allah anu bisa ngambeut. Dek datang hiji jelema almarhum abah bae. Aya hiji jelema susah jasa. Kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh. Begitu datang berarti cakulah nya keur nungguan ya bener bae. Padahal mah jelema susah geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih saknya jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula lama nah kiai anu dek datang oh ieu teu naon barang mau datang ka dieu hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah aya tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan kita diudangkeun abah sia udangkeun tuh saya tamu diudangkeun bah tamu teh kita diuk bae malik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu gula eta kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula mendek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau bae ti awal ge bentek jasa ieu. Tapi lamun si eum wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau. Aya. Tah sabana qalila laletik hina bau. Masyaallah karim. Lamun Bansatul Qadir geus bisa ngabuktikeun jekal apa dicekel ngurucut getih nek sanu daek ngadahar apel kuraja kita dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santai teu betah ya motok wari bajisna bagus pondokna bagus santrina lake kiuralno leia wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcut mah teh dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya fasadduan sabili dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari
secara politisnya pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kae ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya geus ya gua ndek ieu naon kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roib aya henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu gede pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu ngabagi kitu henteu emang kunaon gitu embung jakana teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu henteu omong we henteu lah teu ya hese teh geus ku situ teh hese debatak loba jasa kiai anu ai di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyieun proposal dan ai di hareup bagus di hareupeun manual masyarakat di hareupeun lumayan engke gerage haseupna bakal kaabeuh haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunya anak pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal kayak bener lagi mah beneran ya bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tadina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran mah oh di Cianjur aya Cianjur wah jasa kula kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut tuh ayo weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan si Kajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh kiai mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula Bandung masyaallah babaturan gua ambalayah di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh bang boten wenten kuari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji aca pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri-cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka mah terus kula mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh
si lilin terus ka ditu ka babusal ka Gunung Halu nyaho jasa si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh jawanan itu jawanan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ye urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureudit ya sanu ngaramkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ye tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sabarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sudah ditepet teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dzalik 8 mukjizat menonjol terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam hiji orok bisa ngomong lantaran Kangjeng malaikat Jibril dipiwarang ku Gusti Allah iz ayatukabbiruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kemudian nyaho bae kana naon teu pernah belajar di sasaha anu ngawurukan Kangjeng Nabi Isa tapi nyahoon isuk bakal anu pageto bakal anu minggu hareup bakal anu nyahoon Kangjeng Nabi Isa bahkan unek-unek nu aya di dada manusia ditebak ku Kangjeng Nabi Isa nyahoon guru bingungeun ka Kangjeng Nabi Isa iyalah kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil bahkan nyen mamanukan ditiup hiber jadi manuk beneran dan lain sebagainya nu kamari lain letik-letik keistimewaan Kangjeng Nabi Isa teh mantak dianggap pangeran ku Kristen teh cek kaum Hawariyun lain pangeran tamah Rasul Allah dibere mukjizat lu engke di akhir zaman ulah-ulah Kangjeng Nabi Muhammad cak kaum Hawariyun ya umat Kangjeng Nabi Muhammad bakal loba nu bisaeun model kos kitu lain pangeran Isa teh manusia biasa diangkat jadi rasul ngan dibere mukjizat nu luar biasa Nabi Muhammad engke mukjizat da pohara jasa cak kaum Hawariyun pengikut setia terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihi salam ke umat Kangjeng Nabi Muhammad di akhir zaman bakal loba nu bere karomah di antara karomah umat Kangjeng Nabi Muhammad awewe embungan make ini roaitu ahada asyara kawkab nuturkeun pelet tamatuh ta eta istimewa umat Kangjeng Nabi Muhammad lamun urang nyaritakeun karomah warawali di urang para wali sanga di Banten aya Sultan Hasanuddin nu belah dieuna kitu Syekh Asnawi Caringin atuh pan Syekh Asnawi Caringin ge di Lampung kahuruan muridna kunaon atuh nyana di dieu dicaringin maremana dicaringin di Lampung muridna kahuruan dicaringin nyana tadi hareupeun masjid Caringin ngokot cai parem cek cenah parem kunaon nu di dieu anu disirat-sirat nu parem di Lampung coba ayo eta lamun lain karomah kumaha nu mantak urang di zarahan ge eta pohara jasa Syekh Asnawi mah di dieu nya mah tadi hareupeun masjid parem geus yang 3 kali nu di ditu nu parem urang mah di parem di dieu ngagebrah
guys pokoknya mah hese wali mah atuh pan aya jelema dikasih Abdul Qadir awewe terbah di gunung aya jelema nu ngazinahan di bakekeng nyaho teh di bakekeng nah eta bahasa bakekeng model tah eta teh Inggris asli di bakekeng dibukaan bajuna dipreteli kemudian sempakna dibuka geus di bakekeng geus dilempengkeun senjata ampuhna ta eta teh geus tinggal der asal kenop dipencet dur kumaha eta awewe mun tayang ka Gusti langsung ka Tuan Syekh Abdul Qadir ya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir kabeneran Syekh Abdul Qadir na kapan endek ngalawudu make bakiak di handapna begitu dileuk cek Syekh Abdul Qadir wah dek di sinan bakiak dicekel dibalakeun teng di Baghdad ka Mesir coba sabaraha eta jelema nu keur ngabakekeng teh kan kena bakiak jager bae dibalangkeun di Baghdad dek ngalawudu nu kena di Mesir coba eta pikir Masya Allah teh eta teh masih kene kakarak sakali ngan puyeng doang dibakekeng deui sakali geus sakali deui mun tayang deui ya Sultan Aulia agis ni cek eta we tulungan abdi ya Abdul Qadir tulungan abdi kadengeun eta gegeroan awewe nu agis nian cekel deui bakiak sakali deui juager bae wah atuh geus puyeng geus saya nyaritakeun untuk kena bakiak goleh salamet awewe dibawa bakiakna aku eta awewe datang ke Baghdad ieu bakiak tuan tinggal jamaah bae pan bakiak jauh banget eta bakiak gitulah Tuan Syekh Abdul Qadir eta min jumlati karomah anu hese ku urang diudagna ulah kudu diudag-udag karomah baja urang salilah hayang karomah moal aya lain karomah emih mah moal bisa tuh urang hayang karomah ibadah hayang karomah teu istidraj ka ditu al hikmah tamah al hikmah tugas mah ai ibadah ka Gusti Allah mah ikhlas justru embung aya karomahan hayang teh ka Gusti bae dibere dunia teu hayang abdi mah dunia mah hina dibere mulya teu hayang abdi mah kamulyaan mah besi di dunia doang dibere ku batur di agung-agung teu hayang Gusti abdi di agung-agung besi hanas di dunia di agung-agung di akhirat ku Gusti dicilakakeun hayang naon atuh mana hayang sorga teu hayang sorga abdi mah hayang naon hayang ka Gusti pada teh hayang ka Gusti teh teh angel jasa pan urang mah tetep bae hayang ka sorga bae aja atuh hayang ka sorga bae sia kunaon tah hajut hayang sorga tuh sorga aja salah urang atuh henteu emang potongan sia mah kos kitu cukup jang potongan sia mah ku daek salat hayang ka sorga ge cak jang potongan urang mah ieu senang sakitu ge ngan ai wali mah geus lain atuh jang naon sapira sorga tuh paningan kanu nyeuna tuh eta geus parah tah lamun urang geus datang ka dieu ngan lain sungut kos kitu mah mah caritaan doang ieu batin tah deuk ngaleupaskeun anapan hese eta mah kos kitu mah kudu melalui mentang mata ti peuting bari nonton main bola tuh kudu muter-muter tasbih tah eta atuh lamun laju kitu bae moal bisa lantaran ditapakuran di muraqabahan di zikiran ditapakuran kakarak dal kitu ge lamun geus wayahna ku Gusti sedeng sia ka aing ngaharep teh bere ku Gusti kakarak plong pindah nu tadina butuh ka dunia ku ari mah henteu tadina hayang ka akhirat ka surga ku ari mah henteu geus pindah sababaraha alam ku ari mah ka Allah bae geus aya ngahiji jeung Allah tabahasa ngahiji jeung Allah eta lah nu ditentang ku para Wahabi ku para Muhammadiyah ku para gitu di luar ahli sunnah wal jamaah eta mah ngabahasakeun ngahiji jeung Gusti Manunggal eta mah bahasa nu hese ngabahasakeun iwal teh eta padahal mah justru di hate teh geus eueuh hihijian geus eueuh hulul geus eueuh ngan hese ngabahasakeunana nu mantak teu meunang ilmu tarekat dibikeun ka sambarangan jelema bab pembahasanana beuki luhur beuki mantep kadituna mun teu ngaji heula teu ngaji tauhid sasar sebab ngabahasakeun anak ngahiji jeung Allah oh berarti Allah aya di nyana tah cekel Gusti nyana nyekel Allah sia eta sasar bahasa kitu mentak Syekh Siti Jenar dibunuh bae Kiai Halaj dibunuh bae naon sebabna nyana ngomongkeun Allah teh akula
anallah kula Allah bunuh baik padahal teu salah di akhirat pangheulana ka sorga cek si Abdul Qadir lamun kula sazaman jeung Ki Halaj kula nu bakal kitu naon ngaran nyalametkeun Ki Halaj teu salah teu naon ngan salah soteh bahasana kadenge kuno bodoh atuh nu pinter mah kitu bae terus lamun urang terus be ibadah ka Gusti makin mantap makin deket Allah makin deket Allah asa aya Allah aja ditanya Aisyah asa aya Allah di mana di dieu jeung asa aya oh berarti dinya aya Allah heuh itu pan sasar pan Allah mah di ghairi makanin eueuh tempat sugan dihareup di tukang digigir di luhur di handap aya nyebutkeun di dieu aya Allah atuh urang ge lamun geus ngaji tauhid hate asa aya we di Allah teh di dieu tah eta teh kos kitu terus makin mantep tah Muhammadiyah geus pesimis ti heula bae mantep nu jadi wali cenah lain wali nikah mah teu nyahoan cenah kangeunahan ibadah moal bisa mana aya nu teu ancup kadinya nikmat ibadah moal aya tuh iyalah kaum Hawariyin ngajelaskeun wahai manusia Isa lain pangeran Isa lain Tuhan Isa mah nabi diangkat jadi rasul dibere karomah tekadkeun ku maneh Nabi Isa nabi rasul lain pangeran geus jelas kaum Hawariyun ngajelaskeun jelema nu luhur keyakinanna kaum Hawariyun teh membela terhadap Kangjeng Nabi Isa alaihis pengikut setia kemana bae di mana bae nyanalah nu ngahadang kemunkaratan lantaran geus belah dua manusia teh nu hiji mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa nu hiji ngarasulkeun penuh ka Kangjeng Nabi Isa encan ye di luar Hawariyun mangerankeun ka Kangjeng Nabi Isa encan ngan arah kana mangerankeun geus aya arah kana nuhankeun ka Kangjeng Nabi Isa geus aya encan lantaran dinobatkeun jadi pangeran teh saenggeusna diangkat ka luhur langit ngan keur can diangkat ka luhur langit nage geus luar biasa Kangjeng Nabi Isa teh wah geus disembah geus dikieu-kieu asal aya Kangjeng Nabi Isa geus dikieu-kieu malah Kangjeng Nabi Isa teh dicoba ku umat-umatna hayang anu coba Isa itu gerokeun kotok tuh kade digerokeun kotok kade di kotok nuturkeun coba pencit Isa pencit coba goreng digoreng coba dahar ada atuh babarengan dahar mah dahar coba hudangkeun deui gom ya kotok hudang diinilah hudang deui kongkorongok berangkat Isa pohara jasa atuh lamun urang bisa kos kitu atuh mencitan kotok bae urang sugezeuk mencit kotok goreng jeung keluarga gom bismillah hudang deui isuk pecetnya moal beak-beak hiji ge asana teh urang mah geus ngaco bae sih ngaco urang mah mun bisa kos kitu teh malah deuk dibisniskeun Kangjeng Nabi teh mujizatna bisa ngocor cai tina ramu jelema 700 Kangjeng Nabi na kieu bae Allah nu nginum nu mandi nu mawa pohara jasa timbul di benak hati urang mun aing bisa kitu asana geus aing mah dibisniskeun ka unggal kontrakan ku aing geus moal diberes ya mah niatna ge kos kitu moal bisa si Abdul Qadir mah bisa kakalayangan hiber timbul di jero hate aing mun bisa hiber mantep deuk ka mana aing hayang ka Bali ialah kaum Hawariyun pecinta Kangjeng Nabi Isa cek kaum Hawariyun Isa kami ieu ngabela anjeun luar biasa eueuh deui Rasul nu diimankeun iwal ti anjeun ngan kami boga pamenta ka anjeun aya naon cek Kangjeng Nabi Isa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam ingat anjeun Muhammad engke di akhirat bakal dibuktikan pertanyaan-pertanyaan Gusti Allah terhadap para rasul setelah dikumpulkan para rasul teh ta ieu teh engke cek sakaul mah ieu mah mun koti jeung ayat anu awal ieu bagus we nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi Isa kumaha emang
pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa disebut kaum Hawariyun. Nyarita ka Kangjeng Nabi Isa bin Maryam, kieu ngomong nahe Isa, hal yastati'u rabbuk, apakah mampuheun pangeran anjeun bisaeun migawe pangeran anjeun kawasaeun atawa henteu pangeran anjeun kawasaeun naon cek Kangjeng Nabi Isa. Ayunazil alaina maidatam minas sama, pangeran supaya nurunkeun hidangan ti luhur langit. Coba eta kami deka rumpul kabehan ribuan manusia yang nyaksikeun, coba anjeun ngadoa minta ka pangeran mampuheun henteu eta pangeran teh supaya nurunkeun hidangan ti langit kahandap ke ku kami sakadeuleu ku kabeh